Cek malaikat Jibril, "Hei Nais, kumaha lamun itu Monas ditimpahkeun ka urang dieu nu parantos nyiksa nu ngahina ka anjeun?" Cek abdi, "Gaskeun Jibril." Cadel. Nah ari ibu ayeuna dibonceng ku salaki gejlik labuh cek salaki teh, "Cek aing ge tong milu." Astagfirullah. Sallallahu alaihi wasallam. Sengaran milad pondok ke-32 dan reuni akbar. Alhamdulillah, ieu yayasan, ieu pondok parantos ulang tahun ke-32 tahun. Doakeun ku sarerea mudah-mudahan masing tambih-tambih kamajenganana, masing langkung seueur santri-santrina, masing langkung tiasa nyandak kaberkahan kanggo urang sadayana. Nah, ayeuna memperingati Maulid Kanjeng Nabi. Ibu ari baginda Rasul teh iraha dilahirkeunana? 12 sing tarik iraha? 12 mah tanggalna. Rabiul Awal mah sasihna. Senin mah dintenna. Tangke mah aja lamun ditaros Bu ari Kanjeng Nabi iraha dilahirkeunana? Jawab, baheula. Ya leres teh. Laras sabab Kanjeng Nabi sanes dilahirkeun bulan ieu, sanes dilahirkeun tahun ieu, tapi baheula tepatna dinten Senin kaping 12 Rabiul Awal tahun 571 atau nabi disebat tahun gajah. Baginda Rasul ibu luar biasa diperingati ku urang hari ayeuna dinten kelahiranana Baginda Rasul. Abdi yakin panitia ngayakeun acara sakieu megahna teh lain atas dasar cinta ka ibu-ibu, sanes atas dasar rindu ka ibu-ibu. Ibu oge sami dongkap ka dieu teh sanes dasar cinta jeung rindu ka panitia, betul? Tapi orang sadayana ngariung di dia teh satu tujuan, cinta sareng rindu ka Kanjeng Nabi. Apaan cinta ka Kanjeng Nabi mah benten. Beda cinta orang ka Baginda Rasul itu sejati. Beda sareng cinta ibu ka salaki. Sebab cinta dina rumah tangga mah ibu sokeuna ku seep, lain setan. Tira setan ngahakanan cinta. Besok asal ceplos jawab. Ibu cinta jeung salaki mah sokeuna ku seep. Cinta budak ngorak jeung budak kolot mah beda. Apaan budak ngorak mah teh cinta di searching we dina Google teh CIN tong iluan ini jangan ngorak itu sing tarik teh CIN C cemburu bila dia selingkuh. Setelah C lahirlah huruf indah rasanya bila aku memandangmu walaupun di kandang domba. Apaan buta cinta mah. Setelah I lahirlah huruf nangis kalau aku diputuskan. Setelah N lahirlah huruf tapi aku hanya bisa bilang I love you. Setelah T lahirlah huruf aku tidak bisa hidup tanpamu. Apaan santri manyian we paribasa dikobong teh kaifa yansa mahbubun lidzikril habib wa ismuha maktubun fil qalbi. Bagaimana bisa aku melupakanmu sedangkan namamu saja sudah terukir dalam hati yang paling dalam. Jangan ya Dek ya. Geus tong kabobogohan aya nama masantren sing bener, sakola sing leres, sing nepi ka bisa leres teh. Tapi masuk keubeuh ningali nu bobogohan zaman ayeuna we eta samotor duaan. Ibu asam milari nu bobogohan samotor duaan aya geuleuh teh eta lalakina mawa motor ece panangan duanana da main ngerem teh. Hati-hati mawa motor keur bobogohan mah. Nah ari ibu ayeuna geus rumah tangga salaki mawa pamajikan teh da asa mawa karung goni. Bobogohan luar biasa aya gejligan gejlik ayam gak apa-apa geuleuh aja leres. Nah ari ibu ayeuna dina rumah tangga eta dibonceng ku salaki mawa motorna mending ngebut. Ibu teh power nyakelan kana cangkengna cek salaki teh cicing areungan
malah dicarekan ya ke lantai leres teh. Dasar masalah lamun tanya kelan sieun labuh atuh maksakeun nya kelan panatak-takna persis siga teko. Apa nu katuhu kana tak-tak nu kenca kana behel motor ditukang. Jadi persis gaki. Keur bobogohan mah gejlik awewe na labuh embis. Cek lalakina sok angun. Dan dicadel-cadel. Nah ari ibu ayeuna dibonceng ku salaki gejlik labuh cek salaki teh cek aing ge tong milu. Astagfirullah. Aya tadi na rumah tangga mah sokeun aku seep cinta teh leres teh. Sok ibu ayeuna abdi bade naros. Ayeuna ibu dina rumah tangga cinta keneh ka salaki. Rempling. Sebab cinta di rumah tangga mah sok aku cinta sesama manusia biasa mah gitu beda jeung cinta kakanjeng Nabi mah sejati. Ibu unggal dinten di bumi bari aktivitas rumah tangga teh bari ngepel, bari nyetrikaan, bari maca sholawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Kan lamun dihartoskeun mah eta teh nitip salam ka Kanjeng Nabi. Lamun disundakeun mah ya Nabi salam tisim kuring, ya Rasul salam tisim kuring. Sok ibu bari sholawatan teh bari nyetrika cek salaki teh tuluykeun mah geunaheun da teh cemburueun salaki ge. Coba nitip salamna kasih Sarpudin. Ojo keur nyetrikaan teh Sarpudin salam tisim kuring mana ti ngadat salaki cek salaki teh ari sia rumah tangga jeung aing atau jeung si Sarpudin. Betul Bu, cinta sejati ka Kanjeng Nabi. Alhamdulillah urang sadaya dina siang ieu ngabuktikeun cinta ka baginda Rasul, sumping ka dieu niat talabul ilmi. Mudah-mudahan Rasul oge sing cintaeun ka urang. Ya Allah ya Rabbal. Teraskeun Bu. Baginda Rasul lahir ke alam dunia Pak Bu, gubrak lahir ke alam dunia ngajerit maratan langit ngoceak maratan darat, kacelup kaun kapancar ke seluruh dunia. Bahkan ku saking bingahna pohon anu kering jadi tumbuh, binatang nu teu beranahan jadi beranahan, api anu disembah jadi parem, semakin berhala disembah maka semakin hancur. Eta berkat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi lahir mah teh disambut ku sadayana para malaikat Allah. Bari ngucapkeun tasbihan wa tahmidan wa tahlilan wa istighfar, bari zikir ka Gusti. Kanjeng Nabi lahir disambut ku malaikat dengan berzikir. Urang oge ayeuna memperingati maulid Kanjeng Nabi, yuk urang bari di zikir seueurkeun. Mangga sasarangan sadayana. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sing tarik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Hul Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik
dan tempat ieu jadi saksi urang sadayana zikir ka Gusti Allah mengagungkan Kanjeng Nabi Muhammad. Baginda Rasul lahir disambut ku seluruh alam semesta. Hari ibu pas ngalahirkeun aya nu nyambut teu? Aya bidan jeung salaki duaan. Da beda tuh ieu mah nu dilahirkeun ge manusia paling mulia Kanjeng Nabi. Bahkan baginda Rasul mah ketika dikandung ku ibundana Siti Aminah teu karaos nyeri, teu karaos nyirang. Beda jeung Ibu Aminah urang dieu. Aya Ibu Aminah? Ibu Aminah urang dieu mah karek ge hamil 7 bulan da geus repot. Bobo oge serba salah leres teu. Nyangigir teu enakeun. Nang karah eungap, nang kuban atuh bucat orokna. Da hariwang ningali ibu-ibu nu hamil bobona nang kuban mah. Sabab nu antel kana kasur teh beuteungna hungkul. Tarang jeung sukuna mah mangkang jujuleutan. Kadupak we ku salakina uih siga gangsing. Luar biasa ibu-ibu hamil 8 bulan ku sorangan teu pernah di PHP-keun. Leres teh. Sugan kata tangga ece cik nih HP hamil 2 jam rek belanja heula ka pasar. Cuk tetangga teh sok we sampaikeun dina pager. Bisa gitu? Teu bisa. Istri mah ditanggung sendiri. Hamilna teh ripuh. Ayeuna waktu ngalahirkeun nyeri kacida luar biasa, taruhana nyawa leres teh. Pecah air ketubang. Dibawa ku salakina teh ka bidan. Da banyak kawarteg ngareng dahar. Cek bidan sok ibu geura naik kana kasur nyamuhun da kana kenteng mah luhur teuing. Sok ibu geura tarik napasna atuh heueuh da tarik tambang mah Agustusan. Sok ibu geura heujeunkeun ibu ngaheujeun satakara kebek ngalahirkeun budak teh leres teu. Eta cek bidan ayo bu terus heujeunkeun itu sudah mulai kelihatan rambutnya padahal rambut aja keneh eta mah. Astagfirullah. Betul bu. Coba ibu-ibu jawab sing tarik hamil ripuh henteu, ngalahirkeun nyeri henteu, sing tarik nyeri henteu. Nah atuh jeung hamil wae. Luar biasa. Ibunda Siti Aminah teu karaos nyeri, teu karaos nyirah. Waktu hamil Kanjeng Nabi saking muliana baginda Nabi besar Muhammad. Alhamdulillah. Ayeuna timbul we pertarosan teh. Neng Nais naon sih tujuan Kanjeng Nabi diutus ku Gusti teh? Bu, naon tujuanna? Araya. Ya saur baginda Rasul innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Kanjeng Nabi diutus ku Allah ka alam dunia lain jang minterkeun manusia, lain jang ngabengharkeun jelema. Tapi baginda Rasul diutus teh li utammima makarimal akhlak, jang nyampurnakeun karena baginda Rasul itu akhlaknya luar biasa sempurna. Bahkan ada di dalam kitab wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu'. Kanjeng Nabi gaduh sifat syadidal haya, banget punya rasa malu. Kanjeng Nabi isinan urang mah umatna teu baroga KR leres teh. Tuh tingali Bu, kapungkur baginda Rasul suatu ketika pernah ngalareskeun Ka'bah naik ka luhur. Teras aya angin, gamisna Kanjeng Nabi kasingkab ku angin, angin deh. Da kieu ari ngaos teu acan tuang teh sok balelon. Kanjeng Nabi gamisna kasingkab ku angin. Teras baginda Rasul ketika turun beureum raraina sabab isin betisna kapilari ku batur nu dihandap. Kanjeng Nabi isina urang mah umatna teu baroga ka era.
tingali zaman ayeuna umat Kanjeng Nabi pangseueur nu nembong-nembong kana oratna leres teh. Bahkan istri zaman ayeuna ce tingali dina aplikasi TikTok joget-joget ngebuka auratna, bahkan joget teh nepi ka kayang ka tukang teh terang teh. Laguna teh kini ku sadar kopsek satar bisa eta nama tuh malaikat hijrah yang jelas ngabuleunang rek nyabut nyawa urang di mana-mana tapi kenapa tininggang kana mangsa saluyuk jeung panuju saisi jeung pangabukti nyawa dipundhut ku Gusti Nu Maha Suci mulang ka Rabbul Izzati maot ngaran gedong sigrong teu kadong-dong istri demplon teu kabengkon anak incu jararongjon ngajual sawah jeung kebon angger we maot mah teu aya nu dibawa di dunia teh leres teh estuning maot ngankur mawa amal sorangan atuh piraku maut mau amal soleh engke si soleh maut mau amal saha tuh ya cek maut mau amal sorangan ngan amalna teuing berat keneh kana kasayan teuing berat keneh kana kagoreng eta ayeuna masih keneh di paparinan Yuswa tiasa memperingati Maulid Nabi tahun ieu teh emutanan pikeun urang yuk perbaiki akhlakna turutan Kanjeng Nabi ya, baginda Rasul berkah hiji isina ya, urang ya sebagai umatna sing garaduh kais ibu osok arisin kasaha sok isin teh kasaha kasalaki di imah osok isin tara coba sing tarik sing jujur bu kasalaki di imah osok isin tara astagfirullah da abdi mah teh sok emut kakumpur almarhumah pun biang Allahumma gfir laha almarhumah pun biang mah ce teu wantun ngalangkung payunan pun rama ada ibu percanten abdi jelema percanten teh kunaon belah dinya dibagi abdi henteu tadi ada yang ngalah dia bakal sok we tempokeun kai kadi ada yang ngalah abdi sok emut almarhumah pun biang teu wantun ngalangkung payunan pun rama. Hari ibu osok ngaliwat hadapan salaki osok cek di tukang lain ngaliwat deui neng nais dilengkahan bari kitu ya bu kupingkeun apan lamun bade ngalangkung oge aya adabna sing sopan kedah rengkuh suami dipayun ibu bade ngalangkung kieu nyariosna punten ayang atau aku udah romantis piraku punten monyet sing romantis osok nyebut ayam kasalaki tara astagfirullah ari di ieu sok nyebut naon atuh rupa-rupa bu sing tarik kudu jujur aya di imah nu kasalaki nyebut bapana sing tarik aya menyebut bapana aya menyebut bapak budak aya menyebut bapak sia aya menyebut iya aya atau meureun jadi pak iya nah ngobrol di rumah tangga teh meureun jadi kieu iya ka dia sakedap aya naon ieu mama teh geus lila hayang ngobrol jeung ieu teh nu kitu mantes henteu sing tarik mantes henteu
mata kudu aya atau panggilan khusus, panggilan kasih sayang. Jaga keharmonisan dalam rumah tangga, karena nikah itu ibadah yang paling lama. Leres tak? Kena aya panggilan khusus. Dan alus-alus teh ulah deui sebutan teh. Bisi abong kene alumni santri, pinter pori, suantena sae, bisa baca Quran. Ger dipake dina rumah tangga, daawon eta mah. Cek salaki aja teh. Mama kadieu sakedah. Tahu aja lamun kitu teh tembalan salaki ulah eleh. Kieu tembalanna. Aya naon Bapak? Cik atuh bang dinyuhkeun cai kopi. ABC susu atawa luwak. Nepi ka ngajeng eta mah lak-lakan. Kitu mah moal jadi dinyuhna ge dalila teuing. Beres teh Bu? Sok hati ayeuna mah amalkeun turutan Kanjeng Nabi. Garaduh ka isin ngalangkung teh kieu punten aa. Ata Nabi punten Bapak abdi bade ngalangkung ya cenah kapari dia sakedik. Oh sok kitu. Bu osok gitu, hiji-hiji acan. Berarti kompak teh ibu-ibu orang di mah salaki keur ngagoler di tengah imah katin cak beheungna. Nepi ka disada engek. Ya sugan menta hampura dah henteu. Kalah ka dicarekan titah saha cicing dirinya. Amit-amit eta mah pamajikan teh eueuh kasihan eueuh ka isin ku salaki nauzu. Adak ti eta mah ramalkeun nya Bu nya hasil pangaosan yeuh muludan sing garaduh ka is hiji tah sifat Kanjeng Nabi baginda Rasul punya rasa malu yang tinggi. Teraskeun eueus eueuh heula. Ibu capek henteu? Abdi nu capek. Jadi heran samarup abdi ikan cupang. Iya we. Barade aya di dinya henteu? Aya teh? Teu aya. Kasihan deh lo. Ari teu aya batu wilujeng nempokeun. Bismillah. Alhamdulillah. Teraskeun masih kiat setengah jam, sajam kiat, 2 jam, 3 jam. Luar biasa. Dengan ibu-ibu teh sadayana ahli ngawadul. 3 jam kuat cenah teh kaledog ku ibu. Nepi ka banculur getihan datang malaikat Jibril. Cek malaikat Jibril, "Hei Nais, kumaha lamun itu Monas ditimpahkeun ka urang dieu nu parantos nyiksa nu ngahina ka anjeun?" Cek abdi, "Gaskeun Jibril." Sabab abdi mah umat Kanjeng Nabi teu acan tiasa hampuraan. Urang mah umatna masih keneh hampuraeun. Leres da. Nu kumaha Neng Nais nu hampuraeun teh? Lah biasana ibu-ibu nu sok kauleman. Eta kauleman amplop di ngaranan. Can kabagi berkat ditungguan. Berkatna eueuh dagingan da rame. Riweuh diomongkeun. Leres teh? Matak naon kitu mah balik deui ka nu hajat. Punten Pak, ieu can aya dagingan atuh kitu.
Atuh nya goreng mana aja ngomongkeun di tukang. Beres teh. Da ibu-ibu nu hampuraeun mah jalmi anu hampuraeun mah goreng hate, cicing di mana-mana oge goreng hatena. Ayeuna ge dina pangaosan. Nu hampuraeun mah ceuk ngahaja. Aya nu make gelang teh sagala dipake emasna. Pedah loba batur gagara we hayo teu ateul ge. Eta hampuraeun. Atuh batur jadi milaraan ka batur ari mere henteu. Leres teu? Tungtung naopan ibu ngahuleung we nepi ka imah teh bubar pangajian. Ditanya ku salaki, "Mamah kunaon cicing wae?" Ibu nembalan, "Bapak tingali pamajikan batur mah kabeh beheungna teh dirante." Bapak tingali pamajikan batur mah masna teh 20, 2 karat 20, 3 karat 20, 4 karatna ari urang meuni teu sakarat-karat acan. Cek salakina hayang sakarat maneh ka dieu urang cekek. Tetangga kabeli kulkas da ibu nu paranas tiris. Masya Allah muriang masuk angin. Ningang dikerok teh ku salakina da aya gambar kulkas 2 pintu. Untung tetulisan coba lagi oke. Tetangga kabeli pajero, ibu lompat ka warung meuli panadol. Darieuh kana sirah. Tetangga kapeser motor anyar, geureun diomongkeun nu paranasan mah. Majarkeun teh euceuk. Tuh tingali si itu mah kabeli motor anyar. Eta mah menang nganjuk. Ya apa di mana menang nganjuk? Kaciri motor kiri ditan mah tina sorana oge. Nah kumaha kitu? Kieu tah. Ningang digas. Setoran direng dina pudunan kiridit. Udah beda motor kiri ditanjeng anu langsung lunas mah. Nu langsung lunas mah nalika dicetrekeun teh cash. Ieu mah kiridit. Ya cek kubikeun da moal ngiluan mayar atuh. Tapi meni resep ngomongkeun batur teh leres teh. Kade hati-hati engke rugina mah di akhirat. Ibu bade lebet ka surga datang anu diomongkeun teh. Ya Allah, abdi teu ridho lamun si ieu asup ka surga. Kunaon kitu? Sabab di dunia si ieu ngomongkeun abdi, "Cek Gusti sok we candak eta amal ibadahna." Sagembol dicandak. Rek asup deui ka surga, datang deui jelema, "Ya Allah, abdi teu ridho lamun si ieu asup surga." Kunaon kitu? Sabab di dunia si ieu kantos nganyeri hatekeun abdi. Cek Gusti sok ayeuna mah candak amal ibadahna. Amal ibadah dicandak, dosa anu diomongkeun, dosa anu dinyerikeun hatena dibikeun ka ibu. Nauzu. Batak awas, hubungan sesama manusia harus dijaga. Dosa ka Gusti mah Bu, Gusti Maha Pemaaf. Urang tobat insyaallah dihampura dosa ku Gusti. Lamun hubunganna jeung Gusti, tapi dosa sesama manusia teu tiasa dihampura. Angin kedah minta hampura heula, minta maaf heula kanu bersangkutan. Kahartos henteu. Matak jaga hubungan sesama Awas hati-hati kita sebagai manusia, sebagai seorang muslim. Menurut keterangan al-muslim wal muslim kun kal yadain. Seorang muslim itu harus seperti kedua tangan. Naon hartosna tuh pilari panangan. Ongkoh panangan mah hirupna teh pajauh tapi kompak. Leres teh. Lamun nu kenca raheut saha nu ngubaran katuhu. Lamun nu kenca hayang make jam tangan saha nu mang makekeun katuhu. Nu nampa hadiah nampa kado kenca atawa katuhu. Nu nampa duit kenca atawa katuhu. Katuhu kenca mah bagian mobilisasi. Nu kenca mah gawena di tukang, leres teh. Tapi ieu nu kenca teu iri teu dengki ka nu katuhu teh. Ibu kantos milari panangan pasea. Henteu.
jeung ieu nu katuhu sadar diri kenca teh loba perjuanganana. Nu akhirna di mana meuli emas, meuli gelang, meuli cincin, di mana dipakena kenca. Hartos. Tak urang hirup di alam dunia kadah siga panangan. Wala takun kal'udunain ulah siga ceuli dua. Dilari ya cepil, ongko hirupna teh padeukeut tapi pahare-hare. Lamun nu kenca gering can pernah ningali nu katuhu ngalongok ka dieu. Ibu pernah milari cepil jalan-jalan silaturahmi. Pernah teu? Nepi ka lebaran oge ceuli mah teu pernah paapro. Lamun nu kenca congean can pernah ningali nu katuhu mangyusutkeun. Da angger nu nyusut mah saha? Panana. Tak urang hirup di alam dunia ulah siga ceuli, teu paduli ka sasama, teu paduli ka tatangga dulur baraya. Sabada teh tatangga boga duit atawa henteu, sabada teh tatangga kalaparan atawa henteu, nu penting mah beuteung sorangan wareg. Eta contoh jelema hirupna siga ceul. Aya di dieu nu teu akur jeung dulur. Aya nu pasea jeung tatangga. Aya wae. Tapi ge yakin ieu panitia ngayakeun acara sakieu megahna teh aya nu hare-hare mah. Aya teu? Aya nu teu mantuan-mantuan acan mah. Leres tangaranan ti ayeuna mah eta teh si ceul. Satuju? Awas, kita tidak boleh hidup seperti telinga bercerai-berai papisah ulah gitu, urang mah kedah bersatu. Iya sanes saur abdi tapi dipiwarang langsung ku Gusti dina Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an al-ayah. Sadaqallahul adzim. Anu hartosna berpegang teguhlah kamu pada tali agama Allah, ulah cerai Matakan abdi sangat mengapresiasi perjuangan para panitia, para alumni, oke keluarga besar di yayasan, oke masyarakat dirojong didukung ku para kasepuhan sadayana sehingga tiasa berlangsung ya acara peringatan Maulid Milad Sinareng Reuni Akbar teh. Eta ngabuktikeun bahwa seluruh masyarakat, alumni, oge santri-santri di dieu parantos ngamalkeun hirup kedah siga panangan dua, silih asih, silih asah, silih asuh, silih gotong royong dina kasae. Tepuk tangan lagi untuk kita semua. Mudah-mudahan dengan adanya acara peringatan Maulid Nabi, Milad Pondok Pesantren dan juga Reuni Akbar ini semoga makin mempererat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal. Kahartos Bu. Saur guru abdi lamun ngaji geus kaharti maka ulah dituluykeun. Matak sakali deui ditaros kahartos henteu. Saur guru abdi lamun ngaji geus sajam satengah teu kaharti keneh ulah dituluykeun. Ngapunten panitia sanes kirang sono tapi kumari abdi badan tos rada leuleus swanten tos rada serak teras-terasan uleman siang wengi alhamdulillah kamari siang di Cianjur Al Musri teras wengina di Gunung Halu teras wengi tadi di Ngamprah KBB teras ayeuna siang di dieu mungkin wengi di Ciwidey terbaik teu nanya oge. Alhamdulillah di Agustus dugi ka ayeuna teu acan liren-liren uleman teh. Amplop geus meunang sakarung satengah. Ngan teuing duitna ka mana. Tapi duana mungkin wengi sabada ti Pasir Jambu Ciwidey abdi bade teras ka Bandara Soekarno Hatta kanggo terbang ka Malaysia diundang ngisi acara dina khitanan Upin Ipin.
Kata si ibu nu di tukang geus dia Kebiduana dihadirin sadayana abdi sakulawargi mudah-mudahan masing dipaparinan kesehatan oge masing berkah selamat di perjalanan. Mudah-mudahan urang doakeun oge ieu yayasan Hidayatul Ghazali masing tambih-tambih kamajenganana masing langkung barokah sagala rupina. Ibu-ibu ahli pangaosan sadaya masing sarehat paranjang yuswa jembar milik rizki. Amin ya Allah ya Rabbal. Mangga sadayana. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana Sintarik ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'an. Mangga angkat paranganan. Ya Allah pangeran abdi ku agungna Kanjeng Nabi mugi Gusti ngahampura kana dosa jisim abdi ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ya Allah pangeran abdi ku agungna Kanjeng Nabi mugi Gusti ngahasilkeun kana maksad jisim abdi ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ya Allah pangeran abdi ku barokah mauludan mugi Gusti waktu maut abdi nyandak iman sareng Islam ya Rabbi bil